Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasabu ari ieu eta bab buat mertelakeun nisbat. Ya an kayal kursi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Wa zadu sareng parantos nambahkeun para ulama nahu sadaya. Ya an kana iya ayal kursi tetap itu ya seperti iya nu aya dina lafad al kursiyu lin nasabi karana nisbat. Wa kullu ma jeung ari saban-saban kalimah tali nyanding itu iya hi kana itu ma kasruhu eta ari ngasrohkeun kana itu ma tali wajaba eta wajib itu kasru. Wa mislahu mimma hawahu dibwata ta'nisin aw maddatahu la tusbita. Wahdib jeung kudu ngabuang anjeun mislahu kana misilna iya mimma halna tetep tina isim hawa ngemenggon atawa ngaliputan itu hu kana itu iya. Wala tusbita jeung ulah netepkeun anjeun ta ta'nisin kana ta tanis au maddatahu atawa kana maddahna itu ta'nis mamdudna itu ta'nis. Wa in takun tarba'u dza sanin sakan faqol buha wawan wahad buha hasan. Wa in takun sareng lamun kabuktosan itu maddatahu tarba'u eta jadi nomer kaopat dasanin bari anu ngagaduhan dua huruf sakana anu sukun itu za. Faqol buha mangka ari ngagentikeun kana itu maddatahu wawan kana wau wahad buha jeung ngabuangna kana itu maddatahu hasanun eta sae. Li syibhi hal mulhaqi wal asli ma laha walil asli qalbun yu'tama. Ma ari hukum laha tetep itu ma pikeun madda ta'nis li syibhiha eta tetep pikeun syibehna itu madda ta'nis al mulhaqi anu dimulhakeun itu syibhi itu madda ta'nis atau syibhiha. Wal asli sareng bangsa asalna. Walil asli sareng eta tetep pikeun bangsa asalna qalbun ari ulangi li syibhi hal mulhaqi wal asli ma laha walil asli qalbun yu'tama. Wa ma ari hukum laha tetep itu ma pikeun madda ta'nis li syibhiha eta tetep pikeun syibehna itu madda ta'nis al mulhaqi anu dimulhakeun itu syibhi. Wal asli sareng bangsa asalna walil asli sareng eta tetep pikeun bangsa asalna qalbun ari nukeurkeun kana wau yu'tama dijadikeun pegangan dijadikeun pegangan itu qalbun. Wal alifal jaiza arba'an azil kada kayal man kusi khomisan uzil. Wal alifa wa azil sareng kudu ngabuang anjeun al alifa kana alif al jaiza anu ngaleuwihan itu alif arba'an kana opat
Kadzaka eta tetepnya kitu deui saperti alif dina pada dibuang yaul mankusi ari ieu mankus uzila anu dibuang itu ya mankus homisan bari jadi nomor kalima wa aulizal qalbi wa wal hadfu pilya robian ahakumin kolbin wahatmun kolbu salisin yain wal hadfu jeung ari ngabuang pilyai kana iya robian bari anu kaopat ahaku eta leuwih hak itu hadfu min kolbin tina nukeurkeun tibatan nukeurkeun kana wau wa kolbun jeung ari nukeurkeun kana wau hatmun eta wajib itu kolbu salisin anu nomor katilu itu wau yainu anu pertela itu salis wa aulizal qalbin fitahan wa fa'il wa fu'ilun ainahu maftah wa fi'il wa auli sareng kudu nyandingkeun anjeun zal qalbi kana ieu nukeurkeun huruf infitahan kana harkat patah wa fa'ila sareng ari wazan fa'ila wa fa'ilun sareng ari wazan fa'ilun wa fu'ilun jeung wazan fu'ilun iftah eta kudu matahkeun anjeun ainahuma kana ain fi'ilna itu wazan fa'ilun jeung fu'ilun wa fi'ilun sareng wazan fi'ilun wa qila fil marmiyi marmawiyu wa tirofisti malihim marmiyu wakila sareng dicarioskeun naon marmawiyu lafad marmawiyu fil marmiyi dina nasniahkeun dina nisbatkeun lafad marmiyun wahtiro sareng dipilih naon marmiyun lafad marmiyun istimalihim dina makena para ulama nahwu sadaya wa nahu hayyin fatusanihi yajib waradudhu wawan iyakun anhu kulib wa nahu hayyin sareng ari saumpamana lafad hayyun fathusanihi eta ari matahkeun kana anu kadua tina itu hayyun yajibu eta wajib itu fathu wardud sareng kudu ngabalikeun anjeun hu kana itu sani wawan kana wau iyakun lamun kabuktosan itu sani kuliba eta ditukeurkeun itu sani anhu tina itu wau wa alamat tasniyati hidib lin nasab wa mislu dza fi jam'i tashihin wajab wahdib jeung kudu ngabuang anjeun alamat tasniyati kana ciri tasniyah lin nasabi karana nisbat wa misluda sareng ari misilna ieu alamat ta'nis wajaba eta wajib itu hadfu itu mislu fi jam'i tashihin dina jamak tashih wasalisun min nahwi thayyibin hudib wasyadata iyun maqulan bil alif wasalisun sareng ari harap anu katilu hudipa eta dibuang itu salis min nahwi thayyibin tina saumpamana lafad thayyibun wasyadda sareng barantos syad naon iyun lafad iyun makulan bari anu diucapkeun itu iyun bil alifi ku alif wa fa'aliyun fi fa'ilatal tuzim wa fa'aliyun fi fa'ilatin hutim wa fa'aliyun sareng ari wazan nisbat fa'aliyun ultuzima eta dimistikeun itu wazan fa'aliyun fi fa'ilatin dina nisbatkeun lafad fa'ilatun wa fa'aliyun sareng ari wazan nisbat fa'aliyun hutima eta dipastikeun itu fu'aliyun fi fu'ailatin dina nganisbatkeun lafad fu'ailatun wa alhaqul mu'alli lamin arya
minal misalaini bimata ulia wal haku sareng parantos ngamulhakeun para ulama nahu sadaya kana wazan fu'aliyun mu'allal aini kana anu diharap elatan lam fiilna Arya anu kosong tina ta'nis itu lam minal misalaini halna tetep tina misil dua ulia eta atau arita ulia eta disandingkeun itu ta bima ku itu isim minal misalaini halna tetep tina misil dua wa tamamu makana katawila wa kadza makana kal jalila wa tamamu sareng parantos nyampurnakeun ulama nahu sadaya makana isim kana parantos kabuktosan itu katawilati eta tetep saperti lafaz tawilatun wa hakadza sareng eta tetep sareng nya kitu deui sareng eta nya kitu deui saperti lafaz tawilatun dina pada tamamu ma ari isim kana kabuktosan itu kal jalilati eta tetep saperti lafaz jalilatun wamzudi madzin yunalu fin nasab makana fi tasniyatin lahun tasab wa hamzudzi madin jeung ari hamzah anu ngagaduhan mamdud yunalu eta dibere itu hamzudzi madin bin nasabi dina nisbat makana hukum kana kabuktosan itu intasaba eta narima pantes itu lahu pikeun hamzah fi tasniyatin dina tasniyah wan subli sodri jumlatin wa sodri ma rukiba mazan walisanin tamima wan sub jeung kudu nganisbatkeun anjeun li sodri jumlatin kana sodar tina alam jumlah wa sodri ma jeung sodar tina isim rukiba dirangkepkeun itu mazan barina campur wa tamima jeung kudu nyampurnakeun saleresna anjeun lisanin kana anu kadua kana harap anu kadua idofatan mabduatan bibni awab au ma lahu ta'rifu bisani wajab idofatan kana idofat mabduatan anu dikawitan itu idofat bibni kulafat ibnun au abin atawa kulafat abun au ma atawa kalimah at-ta'rifu ari ta'rif lahu eta tetep pikeun itu wajaba eta wajib itu ta'rif bisaniku anu kadua lahu pikeun itu fi masiwa hadzan suban lil awwali malam yukhaf labsun ka amdil ashali unsubanna kudu nganisbatkeun saleresna anjeun pima dina masalah siwa hadza tetep itu masalianti ieu ibnun sareng abun lil awwali kana anu awal malam yukhaf salagi teu dipikasieun naon labsun saliru ka abdil ashali ari contona eta tetep saperti lafaz abdul ashal wajbur biroddil lamima minhu hudib jawazan illam yakuroduhu ulib wajbur jeung kudu nambalan anjeun biroddil lami ku ngabalikeun kana lam makana isim hudipa dibuang itu lam minhu tina itu jawazan barina meunang itu hadbu ilam yaku lamun teu kabuktosan naon roduhu ngabalikeunana kana itu lam ulifa eta diuningakeun itu rodu fi jam'i tashihi au fit tasniyah wa hakum majburin bihadhi tawfiyah fi jam'i tashihi dina jamak sadaya na tashih dina dua jamak tashih au fit tasniyati atawa dina tasniyah wa haku majburin jeung ari hakna anu ditambalan
taufiyatun eta nyumponan itu hakku majbur bihadzi kana ieu tashih au fit tasniyah wa bi akhin uhtan wa bibni binta alhik wa yunusu aba hadbata wa alhik sareng kudu ngamulhakeun anjeun uhtan kana lafad uhtun wa bibni jeung lapad bibni binta jeung lapad binta bi akhin kana lafad akhun wa yunusu sareng lafad yunusu wa yunusu sareng ari lafad yunusu aba eta nolak itu yunusu hadbatai kana ngabuang ta wadoi fisaniya min sunai sanihi duna linin kala walai wadoib sareng kudu ngalemahkeun nikalkeun anjeun asaniya kana harap anu kadua min sunai halna tetep itu sani tina anu bangsa dua sanihi ari anu kadua tina itu sunai dzulinin eta anu ngabogaan lin kala walai seperti ari contona eta tetep seperti walai wa iyakun kasyiatin malfa'adim pajabruhu wa fatu ainihil tuzim wa iyakun sareng lamun kabuktosan naon ma kalimah ma atau huruf udima dibuang itu ma alfa kasyiatin udima ditu ayakeun itu ma alfa kana fa kasyiatin eta tetep seperti lafaz syiatun fajabruhu mangka ari nambalan kana itu ma wa fatu ainihi sareng matahkeun kana ain fi'il na itu ma ultuzima eta dimistikeun itu nusadayana tina itu jabru sareng fathu wal wahidah dzikru nasiban dil jam'i in lam tusyabih wahidan bil wada'i wa dzikru sareng kudu nyarioskeun anjeun al wahida kana mufradna nasian ba nasiban bari anu nganisbatkeun lil jam'i pikeun jamakna illam yusyabih lamun teu nyarupaan itu jam'u wahidan kana mufrad bil wad'i dina pemernahanana wa ma'afa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin agna anil ya pakubil wa fa'ilun jeung ari wazan fa'ilun ma'afa'ilin sarta wazan fa'ilun wa fa'alin sareng wazan fa'alun agna eta ngalap sugih itu nusadayana binasabin dina nganisbatkeun anil ya'i tina iya pakubila mangka ditampi itu nusadayana wa ghairu ma aslabtuhu muqarrara alaladzi yunqalu minhu tusira wa ghairu ma sareng ari salianti masalah aslabtu mayunkeun kaulahu kana ma muqarraron bari anu ditetepkeun itu ma uktusiro eta dibatasi itu goir alaladzi kana masalah yunqalu ditukil naon bi minhu itu alladzi Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.